Nepangkeun kuring sareng rerencangan di dieu di kelompok 4 pade ngabacakeun tentang sajak ngeunaan judul lalaki nu balik jurit. Satajan eta abdi pade ngakenalkeun heula nami di kelompok 4. Satos nama abdi Fadel. Tepangkeun wasta abdi Gizela. Tepangkeun wastapun Alicia. Tepangkeun Sofi. Langsung wae haruran pade macakeun sajak ngeunaan berjudul lalaki nu balik jurit. Wanci layung hurung koneng, manehna datang leungeunna eueuh sapotong, bediul nyolengkrang kana tonggung, pelor ngaberes handapkeun cangkeng. Hiji lalaki bajuna hejo kapulastana, di pangperangan taya waktu pikeun nyeuse. Sakicep waktu ngingintip langahna musuh, mun manehna masih keneh embung paeh. Lebah pager imahna manehna ngarandeg heula, euteukna nyarita mepes ka nyeri nu di baris ti muba. Ma kuring untung bisa mulang, sedeng mitra rea nu palasta, di hiji taneuh nu direbut ditebus ku getih. Panto harap ngareket aya nu muka, hiji wanoja anu geus aya umurna, ngagoak lumpat ngarungku anu anjeunteun cimata induk masuhan buk anakna. Hiji lalaki bajuna hejo kapulastana, wanci layung hurung koneng, manehna datang dipapai cimata indung, sedengna beungeutna taya gambar rasa tugeuna,